mas jadi lewat terus dengan aja itu. Jadi yang sebenarnya ada kenang ternyata jalan gerakan pangunduran sholat Islam nyata yang dua mana anu janji nyata an-naum ya utur sholatnya anu lagi kurang tu sebab sare nanu kumaha jadi sare nanu kumaha ari eta mah urang sare kumaha eta tak asup kana utur salah ya anu asup kana utur salah man nyata kana utur sholat man misalkan urang teh sare jam 10:30 urang teh jam 11 berang misalkan oh dia biasa urang masuk teknean kuliah teh kan begitu kalau urang sok sare heula itunya terus urang teh geus kitu ayeuna teh mudah-mudahan teh jam 3 nah intinya lamun urang sebelum ini misalkan ya urang sendiri jam 6 urang teh karang 1:30 tara karang jam 12 tah nu kitu mah teu asup kana udur salat eta mah nu kitu mah gaya dihajar-hajar tapi lamun urang sare yo jam 10:30 sare tapi urang teh mah udah teu aya urang saking kulus-kulus na sare bahkan urang teu nyir acan urang mudah-mudahan nyampe jam 3 tah geus kitu dilaksanakeun urang salat tah eta urang kodokna moal asup kana kodok doraka ya tapi lamun eta urangnya tah cing urang sare jam 10:30 jam 12 urang nyewa elang terus geus kitu jam 1 ka jam 1 anjeun geus kitu teh urang jam 1:30 tapi jam 3 tah didinya ku urang teh eta urang sing dikodok teh nyata kodok dorang sebenarnya itu mau urang salat mah padahal orang kade sedangkan orang pulang rumah teh karena sare lalu jadi kan mau basah lumayan jadi orang pulang kalau makan karena sare sebab orang menjauh sok ngalawakeun sare kan naur tasratun naum bima yurisul bakro bina wa ziyadatur liman huwal bakro anu sok ngalobakeun sare mah sok ngawaris kana pakir sing sana jalma anu beunghar tetep aya ngalobakeun sare mah pasti barang sare cocok hayam Pak Tetina pantesan aja bahasa kolot teh ulah sok sare teh salat subuh ini kan ulah sok sare teh salat subuh kan sok nyata sok kapilan kuan rezekina kapilan kuan ya bukannya ini ya pantesan aya keterangan kan annau ba'da subhi yuwarisul bakro sajalma an sare dina sabada subuh eta sok ngawaris kana pakir eta mah rek tukang dagang barang sakuda dagangan teu boga mati teu boga untungan arek tukang tani ari sok loba sare mah dapat dibalaksa kitunya arek tukang gawe lamun sok loba sare mah tetep barang sok ngawaris kana pakir padahal kurang-kurang loba teuing kana sare teu urang sok sare sing loba sing pangedulan intinya pangedulan kan jadi kurang teh kurangnya kalau bahasa kalau kurang ya kudu dibicin kurang waktu ini waktu dori orang sare gawe itu nanti pasti orang bagus berarti sok ngawaris karena panggil berarti itu masalah sare teh itu ternyata dua diri makanya deh kepilan jorek. Salah lagi ayat keterangan ini wakas suatu naulu mujibul patrok jangan ngawabakeun kana masareman sok ngawajibkeun kana parkir berarti kurang pula loba sare pantesannya ieu almarhum berarti kan abuya mama sanja
yang tak punya Mama Sanjat tersebut Mama Sanjat kan anu kasebutna nyaeta Jabona Alpia kan ulah lamun masantren teh kieu kan yang masantrennya lamun kurang masantrennya hayang kurang jago Alpia berarti ayeuna di kanu kawa gimana Paneglang sebutna Mama Sanja lamun kurang hayang kana ilmu alat kurang kali itu kamana nyata kan Waludoyong Sukabumi lamun kurang hayang kana udah kana jago tafsir kurang aya di mana dia di bagen tawar eta kudu batu Mama Parah lamun kurang hayang kana pikir berarti Ciamis ada nabi nyata pada Jakarta makanya orang kan gitu gitu makanya kan orang lagi nggak cukup pulsa hiji neta video orang kan sebenarnya hiji orang nyata neangan pangalan kan orang neangan ilmu sebab kira Mama Sanja pagula mantes ira haji kurang sarekna mantes ngaji ka sawah anu sampai dengan apa eta lamun geus salah dengan baheula geus teu meunang meuningkai sawah tidak boleh mereka pulau banget bahkan ayah hiji santri arek pesantren ya ayah hiji santri arek pesantren kadinya banyakin dia jadi dinyata eta teh kertani tukang tani ya bang ari pesantren bisa aja mana dan eta teh si santri teh pesantren teh jeung Mama Sanja dah oh jangan mereka nu bisa aja mohon dengan ayah itu ada apa diantarkeun ya teh gini Pak Mama Sanja teh jangan dia ngomongnya itu iman aja. Oh teman banget, abang mereka dia sawah. Nah, gestor, ada yang silaturahminya. Gak buruk deh kan silaturahmi sekarang kantor ke kantor, ada seperti ada melibur salam. Ayo pas ada teh. Asal ieunya, anu tadi nganterkeun mama bahkan wakeun ka Nusantara nganterkeun ka obong ieu teh. Ternyata eta Mama Sanja teu gaji kurang tah didinya jalma anu eta sifatna tawadhu anu boga ilmu makana ieu kan teh jeung terus lamun urang boga ilmu kudu ibarat seperti pare lamun pare kana begal kan masih nyobong begitu nah mungkin semakin berisi si pare berarti tunggul di rumah saya aing pinterna di rumah saya misalnya justru anu boga ilmu teh obat ilmu teh semakin tawadhu semakin sieun panenna teh sieun cuma sieun salah eta dina pake ilmu sieun salah makanya nyata dina salat sieun salah urang orang kana salat eta bisa sebenarnya kana eta bahwa musallina ladina hukan salatihim sahun ala kaweta pikeun jalma kanu ngalaksanakeun salat itu kan salat kurang maknya kurang melaksanakan sholat teh kudu ngarangkan ngerti nu naon urang teh sholat ternyata eta jalma anu sok nyakir kana sholat eta mah pagawean urang ini pagawean urang mudah-mudahan urang kusababna urang sok ngalaksanakeun pengajian dina setiap malam Sabtu sing sanajan saminggu sakali sudah ngajadikeun kiparat kana dosa-dosa leutik itunya subhanallah orang ngajadikeun kiparat kana dosa-dosa seperti orang kalalaian urang sok ngajar kana waktu itunya gitu mudah-mudahan gitu kan makana kan ngaji mah ieu teh sok nyata hiji nyata ngaji teh fardu ain kan sebabna bisa nebus kana nyata nyambaran anu ibadah anu katinggalan urang anu kadua wanis yani anu kadua nyaeta urang unturna salat teh anu kadua ku sebab bohong nanti kumaha apakah bohong anu dihajar ataupun bohong anu sengaja ieu mah bohong lain urang ku sebab ulin ieu mah bohongna urang bukan kumpul ku ibadah intinya bukan untuk ibadah kan iya orang seperti kia kurang ayeuna mau waktu adzan isya lain kurang akhir-akhir karena sholatnya karena iya maka istiqomah nyata kurang pengajian dengan apa ya kurang akhir sholat oke dan kurang ngaji lah
Ini kan, dia mah, ini kan satu besar dia mah. Tak dia orang mau dia misalkan, kalau mengajar santri makan, lama orang hayang bisa ngaji kan orang kudu sering mutolaan, dengan kudu sering mutolaan. Ya misalkan santri ngaji, jam 11 dari pada rumah HRS, pada nama ngapalkeun Jurmian, ngapalkeun Amil, Inditi, Kailani, Nejul Albiahna, pano eta ngaji. Lalu orang hanya sama kita ujian teh, hanya kita guru teh gimana kan? Aduh luar biasa. Iya enak anak teh ya Allah. Ulang teh, tu dia lagi. Terus ambil nak Jurmiyah nak sorok nak. Pak ada sisi balik dia pantesan dah kita boleh mustahil jamaah ngaji jalan dulu tahun dekat bisa kali ngumpul benar ya. Cara damping. 7 tahun dekat bisa 4 bisa pakai sarung ngumpul. 10 tahun dekat bisa ngaji ternyata benar kan. Benar asal kurang datang ngaji. Nggak murah kelangan bismillah deh, nggak murah dari bismillah deh. Lamun bersalah bismillah kurang lihat deh. Aduh nggak ngaji deh. Sok bingung sih terus ngaji deh. Aduh lancar mau ngaji deh. Itu ya, itu. Tadi dia teh mau karena sholat teh, misalkan dia ada yang di jalan, getol ngaji dalam dina, getol ngaji dalam pautenana. Datang waktu jam 11 teh, baru daripada sare, mereka ngajian, mereka ngapalkeun, arek mudakaran, arek nyata mutolaah, ya. Ayo mente mana teh, ingat usul getolan karena ngaji teh, usul getolan karena mutolah ada kitab teh. Ternyata pas nempung ngajar teh, geus jam 3. Ya, geus jam 3. Oh, mau ada teh karena salat teh. Oh, nah berarti dirinya mana teh buru-buru nyata kacai mana wudu ngalaksanakeun salat kon. Mana eta mah? Tah eta mah ngira katungkul buru banget. Lain ngomong lain, ayo orang ngomong ke rata-rata, ngertinya? Kamu tahu ya orang ngomong ke, itunya, cikurangnya asalnya itu contoh, orang ngomong ke, itu tadi orang ngomong pintar saya, bener tak? Gitu, ya, orang ngomong pintar saya, itu tak? Kalau masuk ngomong ke, tanpa ngusuk ngomong ke, makanya sholat, etamat dikodok doang, kan? Dikodok doang. Dah sengaja makanya isi beribadah boleh untuk sholatnya cuma ayat 2 hiji pokok bukan 2 kusebab kasare tuh ada jamaah meninggalkan sholat gaya deh dan ini insya Allah satu bayi orang barang-barang dengan rukun sholat dengan ini ya berapa orang bagi orangnya tak syarat dan dirinya kan insya Allah satu bayi panjang umur sehat kabehan orangnya insya Allah orang bakal ngaji nyata karena tentang nyata syaratnya sholat itu orang perlu tahu ingat orangnya itu nah jadi orang sholat ulah sampai ke ngomongkan yang ulah sampai ke yang ngakirkan karena waktu isi asuh kurang karena keterangan pernyataan anu serat al-Qur'an dengan isi asuh karena anu keterangan di surat Al-Ma'un kurang bisa asuh karena raka wel karena raka jurang anu ayat di dasar raka di dasar neraka aduh siung cida orangnya sholat kurang dilaksanakan kurang kenaon ada baru betul sholat kan ingat kalau mesti dibahas karena tasawuman ada sholat ada terima saya sholat ini nyatain apa sholat karena Allah apa sholat karena duit begitu kan lalu misalnya kalau kita selalu tahu iman luar biasa ini karena tinggal masalah ilmu fikih ia secara karena kudu syariat kau mulai mengundeskan hakikat mah kurang sholat kudu bener jeung Allah kudu bener ngaji lain deket ya, kudu bener-bener orang teh. Soalnya orang teh, ibadah orang teh, lain karena duit, lain karena misalkan orang harga pajak pembantu, lain orang teh. Ya, dan orang ngaji dia kan, jadi pada ngaji orangnya, kada orang ngaji teh kan gitu. Makanya kalau misalkan orang dia orang ngajar di orang ini, tapi masyarakat itu orang dulu ke orang teh. Dulu dia jadi orang, nah ulah nyalahkan masyarakat orang teh, nyalahkan yang rapi orang. Dan tidak introspeksi diri
bahas apa ente. Nah, misalkan orang, lah, ayo ngaji, orang ayo ngomong sangat deh. Aduh, masih jelas ya, pantesan itu orang masyarakat tertentu tak orang. Orang ininya orang ajar kata orang lain karena makanya sebenarnya sekalian itu gitu. Hiji niat lain niat makanan lain. Niat lain niat makanan. Tapi alhamdulillah diambil di mana makan. Lah kita diambil di mana gitu kan. Diambil di mana itu. Anggun sing peribados henteu boga waktu misalnya dia dia boga misalnya dia mandar dia ngaji kira-kira kadang-kadang mungkin bukan kita ya kadang-kadang kadang maju budak kumpul itunya tapi bukan orang ayat bukan jadi dia telah untuk ayat nama merenang bukan ayat bukan boga haja dari dia telah sebenarnya kurang kita juga itu kurang bisa kenal bisa maka terus jadi lipan alhamdulillah di situ terus sing sanajan kurang sejam setengah jam tetap kurang rekan kita butuh muka kita berat namun sebabnya kurang bisa salahkan menyampaikan di masalah ke masyarakat dengan itu jadi kembali orang mengatakan kita jadi orang ayat bina masalah pengunduran sholat nyata ayat 2 hiji orang sebab kasarean anu kagak sebab pokok lain sare anu dihajahan haja lain pokok anu sengaja nyata orang anu kapotung berbuliban ibadah saking kurang kebetulan ibadah saking kurang kebetulan baca Quran sampai ke kurang pokok karena waktu sholat itunya dengan mudah-mudahan nah anu geus dilaksanakeun kurang bisi urang katunggal kurangnya loba urang katinggalan salat loba urang katinggalan waktu salat tapi urang hari geus nyaho jelema mudah-mudahan urang sing biasa ngamal dengan intinya itu kalau yang urang nyata ulah nyata urang nyaho sekali adan urang nyata kalajean adan pula sampaikan kadinya maksud surudus sholati sama niyatun wallahu a'lam bishawab yang itu bodoh ilmunya tentang kadang ngasih primadon terus sami wae gitunya di masih terus sami wae kadang-kadang mah si kurang tengah ada dia bedailah gitu jangan gitu padahal nama yang tang aduh kalau sana luar biasa mudah-mudahan yang masih mengasih yang manfaatkan khususnya kasih primadon menawarkan dalam saya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Orang buatkan orang sadaya mudah-mudahan dia mengurus kita kemuliaan ya Allah Subhanahu wa taala. Kita barokah ilmunya, kita sehat walafiat dan panjang umur barokah. Allah mudah-mudahan
Ya Rabbi Mustafa ya maqasidana Nah.